Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah tak urang enggak ada yang ngeunaheun. Tapi ngalaksanakeun eta kelas wali kos kitu Pak. Eta kelas wali. Wali mah kos ka itu ibadah. Teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak leutik. Ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter. Nah, ayalah bodreksin. Ieu obat ngan amis, orok taman kos kitu mah tuh. Ieu tah papais, ieu daun jerona ieu unti. Ah, resep. Ngadar papais teh resep ka untina. Ngadar papais teh resep untina aya nangkaan dan lain sebagainya cawat eta orok nu kos kitu. Ibadah ge ieu teh aing mah resep jasa aya sorgaan. Ya, eta orok teh kos kitu. Komo teh mah, ieu lamun dibaca sakean, beuh warung maju, beuh tah mah eta mah orok can lahir. Bagus parajas. Ikir cerita keikhlasan. Aju menang tante gitu menang. Ikir cerita ikhlas kelas tinggi. Menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi. Ye, atuh bandingan maca ayat naon? Ya ayat ya wa azin fil nasi bil hadiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae. Kurang boga toko, kurang boga warung, orang boga material, kurang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta ka nundutan mah tuh. Tah sibuk mah ieu can kaladean geus aya deui mul ieu can kaladean ieu wah eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj. Ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin amiti berbagai daerah. Uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh. Beak geus kabeh. Aduh. Nang saminggu tutup urang. Maju pede kunaon tutup ludas kabeh. Akibat daun wa adzin pinnasi. Teu beunang kitu tah ngawirid teh beres. Ngawirid anu mantep. Tah ceuk kiai sabaraha ngawirid? Woi, tah mah urusanna khususon ge. Atuh khusus sama tuh menang diberajakeun di dieu. Ngawiridna sabaraha mimitina jeung teh mah kudu make sapi. Lah ceuk kitu beres sabaraha. Ulah ke sia mararaju teh bari ibadah. Ulah geus aya ge teu kadahar. Lah cenah marin kieu mah teh nyaho misi sok jus uzon ka aing. Tuh. Ieu horeng kersaning Gusti. Walau syi'na la rafa'nahu. Lamun kaula nu agung ngersakakeun la rafa'nahu. Niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ur. Bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana. Diangkat ila manasilil ulama. Datang ka derajat ulama-ulama anu soleh. Lain sembarangan ulama. Carana bi an nuwaffiqahu lil amal. Ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masya Allah. Nu mahal na teh ieu taufik nu mahal. Mata kurang lamun ngauji tauhid, fama sya'akana wa ma lam yashallam yakun. Naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi. Wa ma lam yashallam yakun. Naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge. Sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid. Nu sangat migawe kana kersana. Kumaha kersaan anjeunna wae eta mah teh. Wala mahroba li 'abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi. Wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi. Ta eta udah mulai ngaji tauhid teh eta. Tempat mabur tina maksiat ka Allah. Teu bisa urang dek kabur tina maksiat moal bisa. Kecuali ku taufik Allah. Kabur da jelema ti maksiat ku taufik. Moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes, di hareupeun nu joget kecuali boga taufik. Dibere taufik ku Gusti Allah, mabur. Moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah.
mau bisa mabur tidak korupsi kecuali ku taufik Allah jeung rahmat Allah. Jelema bisa kabur tina permaksiatan, lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah. Sabalikna wala kuwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bimasyiatihi wa iradati kecuali ku kersane Gusti jeung iradati. Urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersane Gusti. Lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah, nang iradat Allah. Urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti, teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti, moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti. Inang maisha Gusti mata walau syi'na larafa'na, berarti ku Gusti Allah teu diangkat, teu diangkatkeun derajat. Lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji masantren betah, sanggeus masantren betah getol di pasantrenna haji dibere paham ku Gusti Allah, sanggeus paham daek ngamalkeunana balik ka imah bener-bener ngamalkeunana meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeuh diangkat. Haji daek bae baca Quran deui di imahna ge, daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca shalawat zikir dibere hampang bae kituna teh tah. Aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aidit nama dikiriman di dahar mulai tarada tiga sesetik kepala sesetik ajunya ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai guys. Alhamdulillah kemarin ya tokoh Golkar sumping Masya Allah horenganan Golkar mah balager jadinya teh ih sekali ngaguriwalna mantep jasa. Aju kuyana dipeta nomor teleponnya bapak, nomor teleponnya berapa sih? Nah, Kiai goblok tolol sama Kiai kos lain nanyakan telepon Allah, nanyakan telepon bupati segala, gubernur segala, DPR itu Kiai goblok apa? Mukos gitu mah telepon Allah nuku ditanyakan emang Kiai nyaho? Itulah nanya kain telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbin nas eta telepon Allah sok gerage baca nembalan Allah ge a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta keur teleponan jeung Allah waduh arrahmanirrahim maliki yaumiddin teu kataekan deh haji heuai kieu sopan saya cek Allah ke teleponan jeung ai heuai ai jeung bebenesia bau mani nyilip keur lobaan ge keke punten nya ai telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema blon urang juga hareup urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah ai jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sumut sia bisa kuat Masya Allah nada kuda nada teu dibere taufik ku Allah teu dikersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran daek magahan ngaji dipake ku nyana beutingna sare hudang teu puyeng padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atau jam 1 hudang jam 2 atau 2:30 jatuh puyeng biasa bae berarti ku Gusti Allah udah diangkat derajat teh dibere puyeng haji isuk-isukna biasa bae deui henteu tunduh mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek gane panglima jenderal saruan dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam atau mah hirupna sakedeung tapi tetep baik masih kena gegas sakena kodan teh sagana puyeng aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit dibere taufik itu dibere taufik teh ku Gusti Allah tah teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan lamun dibere kakuatan teh ku Gusti Allah Masya Allah tuh babari eta mah kumaha Gusti Allah bae urang diberi kekuatan ku Gusti Allah tek ih ditangeukeun dunia di teh plek ih
atau teman urusan Allah kan urang nu berusaha. Syekh Mansur Cikadueun terus manehanana ke Mekah, di Mekah terus ibadah cek manehanana dek ka Indonesia dek ka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dia dipanggil ku urang Banten berangkatnya melalui sumur Zam-Zam tak naik di Kedomas berangkat jauh lebih kan lebih coba itu pekelalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kedomas mantap kaya tak urut sumur dah itu teh perlawanan pertama kedua kali si kedua Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran buncal munajat ke Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran dia mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran nanti disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun temurun urang sejarah kos gitu Masya Allah Karim mulai tadi Jasa Mansur panjang lah mundongeng nama segala Cikomoro panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusia didarengekeun ke kusia dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun mah moal bisa Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manawati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat naik nyana ka Gunung Karang lagi atuh lain lempang hiber encan dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalawudunya nanti beres sholat zikir ke Allah sambil zikir ke Allah kumaha lamun aya batur ya dek ngalawudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarpakan gitu ya urang mah pan nyeun sumur geus kikieu Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran Masya Allah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur ini eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titik panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku hari ku jawara lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha mun datang ka dinya cai nah lan lain sebagainya eta teh keur carita hiber karua selek yen sumur plak aya lah 7
dititip kunyana. Nah mali bejakeun tah nu kuari katitipanana aya keneh arwahna maksudna siapa sok aja di mana terus gitu endek eta naon tuh sia ka ditu eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus siapa sok aju kasinggung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut dengan Allah an maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tentu ka Allah nu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah teh bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur salat mah asli mah lain gitu salat model Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat nu mantak di mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada para ruyang aing kurang tah salat puyang aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing oh tah eta teh kuat beda dibere taufik mah diuk ge tentrem deuk baca shalawat ngadaheun ya Allah tah kuat taufik lah nah ieu lah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya na leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dah teges le baranglah nyana jeung pamarentah baranglah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah emang leutik aku duduk gede we tolol we ulah boleh urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan iya teh mah negara tuh penting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh caknya batu ca dirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakna da ieu teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana atuh jang dirina ge zolimin zolim atuh kumaha jang batur karena resieun ngomong kos kitu bae ge aing mah ngomong kos kitu ge mah keur jelema bae ieu cenah loba teu dianggap jelema aja ku aing mah tuh aduh aya ge panglima di dieu tuh eta prajuritna pan walau syina lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu
tetapi Balam bin Ba'urah teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala artina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrif dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Bal'am bin Ba'urah nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia mata kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok tah kiai secuil dunia hilang kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar lamun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa ati Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareung bener sadaekna bahaya tuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara Kipu Doli endek mah maksudnya sederhana bae itu dulur itulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darah hukum lingsem heuh kalem atuh jeron mah akur ya Allah ya Rabbi Masya Allah menghanyutkan itu mah itu ieu bahasa dage lain lalagan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun kurang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua na bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas di dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kanjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kanjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul endek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Bal'am bin Ba'urah cilaka Bal'am bin Ba'urah dibere hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Bal'am bin Ba'urah atuh naon sanaon bedana jeung kurang wae kiai mutatadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rei rada gede eta mah kumaha sararia beda janganlah atuh geus kitu geus beda jasa cak saha haram ye tuh si aya dalil lah kajian kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia datang ka dinya aya pemerintah teh budak eta teh haram sembarangan nya datang deui ka dinya kiai eta sih haram teh eta mah kieu nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta ke maning dirate mah budak ieu duga heula kiai gaharamkeun kuari gahalalkeun ji luga ligu kitu kumaha eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya istilahkan tinggal nunggu waktu teman kos gitu ngajual ilmu na jadi cenah kiai lamun unu jadi mu'i lain mu'ina sia tah korup jeung pamerena lamun nya jadi mu'i negahkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum hurung
lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia. Ceka satu ku ari mui mana ku ari mui teh ya Allah. Mui teh sebagai filter. Lantaran negara urang negara demokrasi, geus demokrasi mah teu berbau agama. Lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu. Masalah urang boga mui sebagai filter. Geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pemerintah. Ku ari mui na geus polusi di jerona erosi kabelah dieuna teu pernah aya dengungan mui urang teh kuat daging gemari teu ngabejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang koreng di jerona mah atuh lain deuk caritakeun agama mui teh sarua dunia nu diarah teh atuh geus komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anu baik anu dimui ai akhlada ilal dicondong kana dunia ma wattaba'a hawa tigeus bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa wa induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wa tabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge ku ari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia kene atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap ge ngan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu kene bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salat mah rada deus bungkusanana rada deus aing geus modern mah teh geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endeuh bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantap nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pemerintah mah anak sulungnya anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan nama biasa baik tapi di mana geus jadina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca sholat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi sholat tasbih berjamaah duha berjamaah hei naon eta aya aturan mana kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santrin aja berjamaah ge carang antep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tamah ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek berat mulai maghrib doangnya hiji isya maghrib isya subuh mati lok engke nya tah sebulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya wah pesantren salap mah kos kitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkat tina nurani henteu kapaksa nya mah masyaallah enggak lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae di kota di gunung akur bae nah lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu tahajud salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu salat tasbih boro-boro masyarakat tak kiaina ge teu salat tasbih eta kiai goblok nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilok kiai abdi ngiring berjamaah ulah sorangan bae sorang horeng tilok nya ge
sial teh kiai pisan kos nu ikhlas teh kitu kareng nipu sarua Iqbal Ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattaba hawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkan ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahura mah eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang ku urang digebakeun hus anjing mangelel tatruku atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae yalhas digebakeun ngelel teh digebakeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh kos kitu sifatana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing naudzubillah min halik persis digambarkeun li'anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli bakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia in wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan aku jenjana dunia lamun diantep kurang henteu dinasehatan walam taitu pewarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sakamana maksudna dunia di ondangarium maksudna berkat dunia silaturahmi ge ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ke bupati dunia maksudna naik ke panggung dunia maksudna jeung teu cenah kiai ikhlas coba ayeuna hayang nyaho kuat teu nyana naik ke panggung ikhlas teu dibere maksudna eta teh ari putaran kahiji putaran kadua teh kitu ngaron data ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mambu ngadenge tinu sejen naon ngaranna kampanye maksudna aing geus nyaho ti tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi nyakelan Quran kitab ekori kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun umat can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah datangnya na kaimah nasihatan ketika nyana diondang kali itu ulah yang pameran nasihatan tak kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umurna di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasihatan sanu daek mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae hendeukna ngomong bae kula diondang misalnya pernah keur diondang kapan ka Polres kula diondang ka Polres gue nyaritakeun salah satu tanda
dekatnya kiamat apabila polisi sudah pakai pentungan. Kula kararieu bae polisi kieu bae. Ajun pamajikan ge pan halaladir tah polwan-polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi-polisi sudah diberikan pentungan-pentungan, itu adalah sudah ada dari Kanjeng Nabinya, termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudnya sekali ceramah aing di nyana, aing teu hayang 2 kali, tapi keras aku je jantung nyana. Cukup aing masa kali bae. Alhamdulillah datang ku hari teh diondang dong deui. Henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge uci mah kos kitu teu ngeunaheun. Ya teu hayang aing, berarti keras aku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka ku hari. Cukup aing mah sakali ceramah ngeretak kabehan. Beres geus. Tapi teu hayang 2 kali geus. Aya ge podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deh, alhamdulillah gitu kan. Lain deh. Lain ki podoli bae sia ge sarua. Ngan aya nyana bae digigir ieu. Sada kiai betah jasa teh mah di pendopo bae, di Polres bae kiaina teh kieu teh bener. Kiai bener moal kebal. Moal kebal buktina aing sekali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalenner. Alhamdulillah ku ari. Asal ka imah kula bae teu mawan ka sakarieu teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jalan geus. Beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadenya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang nganasehatan lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas nganasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur nganasehatan. Siapa Yusuf Sariri gitu dianggap bareng burung kiai. Tuh ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae. Dina kesimpulanna jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah. Anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana nana lapar naon bae tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui. Mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae, Serang, Pandeglang, Jawa Tengah, Jawa Timur teu daekeun. Kunaon? Ruhanina ngambe bau. Sebab nyana ngaletakan utah nyana. Tanya ku urang, sia teh ngaji kan henteu. Emang kunaon? Henteu lah aing moal bae. Emang kunaon sia teh ngaji? Henteu siapa henteu bae. Henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya, henteu bisa ngomong nyana. Embung bae aing mah. Wih, pancen nyaho pinter jasa. Nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter geunaheun ku ari mah teu geunah. Heh, nyana kan make jubah. Aing nyaho, jubahna ge loba. Kana teu sia henteu, nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana. Teu hayang. Pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sieun teu digarinyakeun. Henteu. Kunaon emang? Henteu lah, geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisaeun. Ku sebab naon? Teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah. Ruhani teh mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang. Pancen sia imana deukeut, lain deukeut-deukeut deui dulur barang mah. Ari sia teh ngaji henteu. Atuh sia engke kumaha eta? Nyaho aing bingung. Ari sia joret we eta. Aing nyahonya dulur, nya pinter nyana tapi aing teh hayang ngaji kajana. Emang kunaon loba omong sia? Teu daekeun rohani. Sebab naon? Ngaletah lamun kagambar ku waliullah mah kadeuleuk.
nyana teh utah diletakkan deui, bahkan ngising diletakkan. Kos anjing we kos kitu. Masyaallah karim. Ieu cak lain cak kula, cak Allah. Cak Allah, siapa bisa pajar cak aing lah ki uji bisa anan. Cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae. Kasih ka ditu ngaji ka aing teu. Nyanana. Famasalu tapi jakeun tak kanyana. Famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Anjing mah mawa barang dahareun ngelel, digeubahkeun ngelel, lapar ngelel, diantep ngelel, tanda bahwanya nama selalu ngelel. Geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh selalu ngelel, bahkan ki Bal'am bin Ba'uro mah dibuktikan nyata-nyata letakna ngelel datang ka dada. Bukti nyata teh mah ngelel bae. Kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan maknana ngelel. Mantap ka kiai bener ngomongkeun bae, di mana bae ngomongkeun bae nya mah. Ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres. Bensin teu ngomongkeun. Ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya mah. Sebab eta hadiah ti Allah. Lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri bae alhamdulillah. Kunaon eta hadiah ti Allah, dosanya na diserot ku nya. Seakan-akan nya nyerotan dosa. Urang bersih. Nu diomongkeun anak. Mantap ngadoa lagi. Moal robah ku diomongkeun moal. Moal robah ku dihasudan moal. Sebabnya nya nama geus tetang Allah hiji bae. Masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan. Na'udzubillah min ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. Sifatan-sifatan etalah lo tadi diceritakan anjing gaya intahmil alaihi alhas au tatruku alhas. Eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung, jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Eta percis okos Bal'am bin Ba'uro. Bal'am bin Ba'uro teh digambarkeun anak anjing anu selalu ngelel, digebakeun ngelel, diantepkeun ngelel, mawa dahareun ngelel, lapar ge ngelel bae. Muhammad faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasas, dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi. Dongeng Bal'am bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing, yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama, ngajual agama. Eta teh percis kos anjing Muhammad. Faqasusil qasas, bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna, umumna ka urang kabehan. Maksud la'allahum yatafakkarun, manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah. Nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng, percaya ka Allah. Nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal, engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi. Urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah, atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep. Teh tadi dimaksudnya supaya mantap. Oh, orang dunia mah kos kitu nyilaka. Mantak ad-dunya ra'su kulli khotiatin. Dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia. Akibat dunia tipoleset urang. Masya Allah. Iyalah gambaran Bal'am bin Ba'uro, anjing nu selalu ngelel. Yes, sing ada sia kedai bisa Kiai Golkar, awas aya anjing, awas sia. Bahaya sia ulah kitu.
ke aing ditakol nama iya parang sana atau ayam muik tuh awas anjing ulah aing macana hadena lain mui hadena lain Golkar aing mah ieu mah PKB anjing bapana ieu mah PDI cenah buana ieu anjing kabeh kecuali lillahi ta'ala. Kalau mandek nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya nu lillahi ta'ala sok nyanyawanan sia can dibere nyaho can nyaho geus nyanyawanan sogol sia teh sopan sia ayo mah kieu bae atuh ayeuna mah geus aya kos kitu sia mah lah geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina tuh pan neuleuh ka dieu kabeh heran ieu mah pajar nya bae keur ieu tuh kamari henteu kuring ngamimitian deui masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Allahu alam bemor di panggoreng-goreng nasibatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimun anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina percaya ke Allah cinta dunia sehingga ngagesleuk cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener kos ki Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka liilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia naudzubillah min zalik urang resep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti urang datang ka dieu kersaning Gusti urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti penta ka Allah atuh jeung tafakuran geura renungkeun ku urang aing dibere ku Gusti geus datang ka mana ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah teh lah jalain nang nyana nang Allah dibere penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung teu lesu-lesu ibadah boro-boro dia titah salat tahajud puasa cacak-cacak di titah perang nyawa tarohanana teu berateun wali Allah sebab teu kebal hirup di dunia jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana paeh di akhirat teh berbeda gitu masyaallah karim renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga orang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala orang menghargai Allah bakal dihargai Allah Allah mah kumaha urang nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karakter hampang ketika geus dibere hampang eta lainna urang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala makin diaku makin nutup mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali teu ngaku jadi kiai teu ngaku jadi kiai jeung teu ngaku tukang ibadah
Hai urang mah pan masyaallah dipamer-pamer. Aing mah asal teu tahajud bae rada nyeri apa? Insyaallah rada nyeri ya. Insyaallah. Teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng. Eta mah geus bae teh beak kabeh. Beak ngaji beak, tahajud beak, salat ge beak, kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah. Aing mah asana sapoe teu sedekah asana gegeter. Heuh ngageter bae mana sih fakir miskin geus disiapkeun bae. Maksudnya eta mah geus kalakuan aing eta mah geus masyaallah. Aing mah geus jadi adat kos kitu teh. Bau siling sama mata sing ngomong. Nah, aya bari ge jelema eta. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ru'yatu ziyaratil kubur yaiku den syarakeun ziarah ing kubur. Wa targhibu fiha lan ngademenkeun ing dalem ziyaratil kubur. Wa dzalika lan utawi mangkono ziyaratul kubur lil azati iku karna arah-arah miulang miuruk wal ibrati lan ibrah tegese ibrah. Wa qad ajma'al ulama ulan teman-teman wis ijma wis kompak sapa ulama ala anna ziyarataha ing atase satu ziarah ing kubur sunnatun lirrijali iku sunah kadue pirang-pirang lalak ziarah kubur. Wa ikhtalafu lan perebutan ya ulama fi ziyaratin nisa'i ing dalam ziarah pirang-pirang wadon. Amin umaga ikut tetap setengah saking ulama bayara utawi wong kang micara yaman tahrima ziyaratihin ing dan haram kenene ziarah nisa al-qubur ing pirang-pirang kubur. Sebahagian ulama ya kiai nu ngaharamkeun awewe ziarah kubur likillati sabrihina karena kidik sobare nisa kurang tahan uji ndekna ceuk walamun ziarah ka kubur teh wa kasrati jaz'ihina lan ake ngarasulana nisa jeung loba ngarasulana haram awewe ziarah ka kubur lantaran loba ngarasula. Ditambahan deui ku ari Madinah fikih bahwa terjaga aurat ziarah ka kubur teh beungeut kadang-kadang buuk lurundaya. Kadang-kadang mah make calana nama panjang-panjang nama ngan nyepet street make calana street calana mah calana tapi bebelahna nyitak iya terkena ya kos itu aju urangna ge deui lamun neuleuh kitu resep deui aduh urangna resep deui jadi nyetel namun urang neuleuh sakorodong make jilbab atawa make baju nu teu megah make gitu tutup beungeutna eta urangna ge teresep ieu teresep urangna ge jadi urang mah lamun nu dadana muka resep kadele mentolna
adalah citakan cangkeng resep kurang nage kos gitu. Jadi kulantaran resep hawa nafsu timbul haju dihayukeun kan kuburan. Tak jadi awewe haram ziarah ka kubur besi terjadi aurat. Lamun gitu mah khusus bae jahelatna ge besi terjadi khusus bae tuh awewe ziarah teh aju lalaki-lalaki salah sebenarnya. Ulah teh nyampurna. Wastudilla ala zalika lan den amri dalil ingatase opo ala zalika ingatase mangkono tahrim bila ni rasul launa kalawan ngalana te kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahuna kadue nisa fil haditsil ating dalam hadis kang bakal teka ke ayat hadis akeun deui nu ngalaknat ziarah para wanita ka kubur. Wa minhum lan iku tetep setengah saking ulama mayarau te wong kang nekadkeun yaman jawaz ziaratihina ingon nang ziarah nisa mustadilan ari amri dalil bi an tarakhisa bi an tarakhisa nabi bi ziarat ta umur rijal wan nisa kalawan satu ngamurakeun kangjeng Nabi ing dalam ziarah iku nyurambai tarakhis sing pirang-pirang lanang lan pirang-pirang wadon dina bahasa kaumuman kangjeng Nabi tadi pazuruha mencakup lalaki jeung awewe geus anu ngarobah anu nyalin di mana-mana umum nu disalin atau nu nyalin atau tetep kaumumanan berarti mencakup lalaki jeung awewe. Nah itu kuman ziaratil kubur fazuruha geus lantaran didinya amar sabada nahi jatuhna kana ibahah atur neuleuh hikmah jatuh kana nadab nu jadi masalah kuari eueuh anu ngebedah nyalin kana kaamran anu geus jatuh nadab atau ibah berarti mencakup lalaki jeung awewe. Wali ala nabi lan kana satuhune kangjeng Nabi alama iku ngaurukan ya kangjeng Nabi Aisyah ta ing Siti Aisyah matakulu ing barang kang ucap ya Aisyah ing ma inda ziyaratil kubur ing dalam nalika ziarah ing kubur wa hadzal jawazu indahu mutawi kilawanang munggu ulama malam tatiz zairatu iku ing dalam salagi ora teka apa wadon kang ziarah bimunkarin niyatin tetap kalawan munkar atau sasambat hiji ulah terjadi munkar nomor kedua ulah aya sasambat zarahna sakumaha tadi tupikeun izoh itibar meunang aya sasambat urang lamun neuleuh di pangzarahan Cirebon di Cirebon mah rada rarempan datenya ngan kamari ieu itu kungsi dibasmi dilempengkeun alhamdulillah tadina mah kapan sarua jeung mujab bon eta teh kitu ngakhawatirkeun terutama kaum hawa ditinggal di lempeng-lempeng we zarahna tetep ngan di lempeng-lempeng praktek zarah nu jelas sunnah ziarah ka para lalaki mun awewe diikhtilaf geus urang lamun keur hate rada teas ziarah ka kubur jangan leleskeun hate mah teu ka kuburan wali bae teu kudu
kubur ka kuburan ulama teu kuburan sahabat orang datang ke kubur nangtung di kuburan ajudiuk orang di kuburan tujuh orang mikir-mikir ngaleleskeun hate mah kos kitu aduh sia ieu nu dikubur ieu kuburan saha ieu kitu teh urang teh leuwih kolot apa leuwih ngora ieu teh aing nu jelas kolot jeung ngora aja paeh bae aing ge bakal nuturkeun ka sia nu dikubur kumaha kabarna ye di jero kubur berak ngomong baik-baik saja urang kaget urang kos kitu ya oh ternyata oreganan kabehan ge bakal para rae pejabat paeh rakyat paeh kiai paeh ustad paeh santri paeh rakyat paeh nu sugih paeh nu susah paeh nu sehat paeh nu gering paeh aing ge bakal paeh cara sararia tuh awak deuleu tah ku sia tah tempat anu lila geus sabaraha puluh taun ieu jelema dikubur di dieu geus sabaraha ratus taun ieu janda boga imah di dieu sia ge bakal kos kitu ulah kokoman si awak bakal kos kitu hirup anu terakhir setelah paeh sia tah di jero kubur teu mawa ampar-ampar nanaon nu diamparan di jero kuburna si awak waris ya teu meunang teu asa ti kudu make kasur bae aju kudu make AC bae pan sia mawa kudu make kipas bae deuleu tah coba di jero kubur aya we nu masang AC aya we nu mawa kipas sia mangke ka kuburan mawa kipas bae tu nu leutik nya nyempelkeunana di mana setrumna di jero kubur bapak dua setrum atuh sakalian bae urang masang deui ka ieu naon garang-garangna bok ka jero kuburan jang masang kipas masang AC atuh tah bisa nyetel musik di jero kubur ge wah bisa nyetel Oma Irama ieu mah calon presiden urang mana meureun aduh ya awak tuh di jero kubur mah eueuh HP eueuh TV geus kuari bungkung di luhur subuhkeun ku ieu torol tah kuduna jadi nyeubeulkeun geus siga teh sia di jero kubur mah eueuh kaulinan jadi siksa sia geus urang jarang ngaleleskeun hate mah teu kudu ka wali teu kudu ka nabi teu kudu ka ulama kuburan waya bejang itibar sekarang balik aing mah ditanya ku pamajikan terus di mana kaji sejarah di mana tadi dinya di kuburan cara ngajaran kuburan saha kalau ngomong malah ngarti sia mah teu ngaji lain ke kakak beusi sepeleng deui ngajarahan saha geus luhur pangkat aing mah tuh siapa teka ku siapa mantak ngaji tuh jadi ngerti soal jarah nah jadi sasar kieu jadi ka haji lain jabatur teh ka anu jarah kadinya ka haji maka di eta mah euy kuburan encek beran encek teh mah ka haji kuburan encek jarah bae ka encek ka encok pokona mah aing jarah bae kan bisa kos gitu sih ka haji barang ngaji ka Cilongok kuari emang aing rada sepeleng barang ngaji ya mah teu ka artinya aing mah jarana ke ilu jeung aing jarana ke ilu jeung aing ulah jarak ka ditu bae sih mah ka ditu bae mah jarak teh mah hayang untung jarak ka wali sanga naik beus coba bagi kauntungan pantau mah kos gitu mah ieu mah lain jarak asli ieu mah ye kaji penjadi kos kieu ngajarahan tasantiong itu kuburan Cina di jaran lah kuburan Cina tah kuburan babah tah kuburan encih tah sugan bae encih na keluar lah pokona mah kitu jadi jarakna jang itibar mah bebas deuk jarak ka mana bae
dekat encek ke Zara tah kali itu kata na gocap di Tangerang loba jasa tak kuburan dirinya tah ayo datang ke dinya Zara jadi ejang itibar mah bebas Zara teh sepira nginget-nginget pae kafabil mauti wa izu cukup pae jadi nasihat ka urang maja tahlil teh jadi nasihat urang Zarah teu jadi nasihat sebab zarahna teu akur jeung aturan. Jadi zarahna teh urang mah kudu pemimpin zarahna ge geura kereteg-keretegen pamaksudan. Ayo geura tulis di dieu tah. Ayo ka dieu lapor-laporkeun. Nah yang hasil maksud dagang teh jabatan teh tani teh coba tah nu jodona rada lambat. Ya, geura tulis ka dieu saha ngaranna? Epi Tamala siap ngaran Epi emang maka Tamala nah, kapan tuh jadi biduan untuk ulama santri umur 19 tahun can pernah aya nu apel ke balik jarah ke aya geus anji di jero hatena aing ke bakal tuh atuh tawa langsung diijabah tawa tuh ya eta kos kali itu teh pemimpin zarah teh salah lain gitu ceramahna zarahna sakumaha jeung aturanana tadi nya ulah dijadi-jadikeun kos nu muja-muja kos nu menta-menta ulah tabaruk bae urang ka ahli ibadah tabaruk dulur sadaya ieu nu dizarahan ku urang wali nyana keur masa hirupna resep maca Quran nyana resep salat nyana resep zikir ajunya nama anti karena dunia nu mantak diangkat jadi wali ge sugan we urang tas darah di dieu aju sugih cipan jadi kos gitu tuh sugan we jeung urang tas darah di dieu atuh urang katepan ku ahli duta tadina resep dunia jadi henteu duta tadina urang sugih atuh jadi susahan asana moal kebel moal kapake tah moal kapake pimpinan zarah kos gitu masyarakat teh ulah ilu kadinya kunaon susah tas darahna juga susah ulah urang mah neangan sugih bae salah bae urang insyaallah an Nabi Hurairah wallahu a'lam bissawab bet geninganan mun geus eueuh nu ngurusan mah indung eueuh bapa kolot eueuh emak kolot eueuh mamang eueuh uwa ge eueuh gabeh teh nu ngurusan ka mana atuh da eta panjelema menjadi piceun otomatis kudu dibikeun pengurusanana ka sahibul wilayah ialah pemerintah hendak nyieun pemerintahanana nu bener nu bisa ngurusan rakyat nu bisa ngurusan rangda-rangda terutama nu ngora lurah tama urusanan kemenang ayarang daherang asal aya jahe perbut lurah jeung lurah hampir ditembak lurah nu hiji ku lurah nu hiji deui ngan untung lurah mah babaturanana jeung babinsa jeung binamas jadi kerjasama jeung polisi ge siap cek cenah aing nge-backing sia lurah asal aing bere hiji jadi kerjasama wae tungtung nama tah eta kosit aman lurah aman ngamankeun nu kolot polisi ge aman jadi bere ngan digeus sarua bae jadi arah aman kabeh eta lah tipe negara nu bokbrok tipe negara anu sakit tipe negara anu keur kritis diimpus di ICU di negara orang modal kos itu mun ditanya kepinteranana pinter lurah teh luar biasa lantaran dokter Andes camat pinter tunggal leuwihan ti lurahnya nama ai bupati pan sakolana gede Walanda baheula teh ai gubernur atuh komo gubernur teh mah pan pimentrieun ai menteri geus teu kudu dicaritakeun menteri malang-lang buana unggal negara presiden moal dipilih presiden mun teu pinter atuh negara acak-acakan kunaon eta tanyakeun deui ka presiden jeung ka lurah kunaon negara acak-acakan dipimpin ku nu pinter
berarti pinter tengah jamin karena bener, pinter tengah jamin karena beres lamun teu bener, pinter tengah jamin karena ecreg lamun teu bener. Nu jelas negara orang dipimpin ku jelema palinter tapi teu bener. Iyalah negara orang keur gering keur diimpus negara orang teh kumaha. Waduh ngap-ngapan modar moal bahas-bahasa semekna sagedeung deui asana ieu. Tuh nya. Atuh kieu bae cenah kiai gua mah urang neangan pemimpin nu bodoh di nu pinter ge sakieu ku nu bodoh. Atuh kudu nu kumaha atuh. Nu bener pokona mah. Saha atuh nu bener teh? Atuh kiai nu bener. Ya deui kiai lain kiai. Saha atuh kiaina nu pas jadi presiden? Ya deui. Jangan Gus Dur-Gus-Durna aja Gus Dur geus eueuh deui ku ari bangsa Indonesia nu paling terkaduhungeun ngalengserkeun Gus Dur lantaran ternyata setelah dibaca rencana-rencana Gus Dur luar biasa. Moal timbul 100 tahun ka hareup 100 tahun deui model Gus Dur nu aya mah ku ari aya ge Gus Pur kos kitu bentukna bangsa miing kabeh teman Darto bae kadinya si Gepeng nu ngaheureyan negara bae nu sekarang itu. Masya Allah urang sebagai bangsa Indonesia khususnya urang di Tangerang umumna Serang Banten umumna pisan Pulau Jawa nai rindu jasa urang teh kepemimpinan nu piawai, pemimpin anu jujur, pemimpin nu bener, pemimpin anu bisa ngurusan rangda-rangda. Tenang cenah ngurusan rangda-rangda. Teh kudu konfirmasi ka kiai teh aya di kantong aing. Insyaallah nya tapi kajid aing teh urusan jadi kageja aya tulisanana di akhirat mah. Urang ulah miru puyeng ulah miru pusing urusan diri urang bae, perbaiki perbuatan urang, rapihan diri urang, jujurkeun diri urang, ulah waka mikiran negara. Urang mah kuari mah ieu ngurusan imah tangga bae nu kolot jeung nu ngora bae rapihan mantep geus sakitu. Ulah waka mikiran negara heula mikiran imah tangga urang bae nu kolot supaya ulah ngaco bae. Supaya marah teh bisa nundeukeun nu kolot ge enggeus teh raja koang-koang teh mah geus pokona. Ai nyandung hayang, ai ribut unggal poe. Teu beres teh mah kos kitu. Mun hayang atuh bebejat ai. Aya ilmuna ge. Geus cenah kieu ge can nyandung. Can nyandung itu mah lain naon sieun doang sebenarnya. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Sabira wewe itu bapak sebenarnya mah nyandung mah. Asal ulang tas gilir, memeh asup marah. Ya gitu, pol, nu kolot mah jadi marah. Kapiheulaan ban ku urang marah. Memeh urang nyaritakeun pengurusan negara nu bakal diatur di jero kitab fikih. Aya siasah Syafi'iyah, aya siasah Malikiyah, aya siasah Hanabilah, aya siasah berbagai imam-imam. Diatur sedemikian rupa, nu mantak salahna lurah, salahna camat, bupati, kudu sok ngaji mah kanyahoan jasa. Takur jeung aturan Al-Qur'anul Karim teh ngomong ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon ge geus teu atur teu akur bae geus. Cenah aya mui di jerona teh podol sero. Mui geus teu bisa dipercaya lah. Bensin atuh haram meuli mah nya. Mui. Lobalah pokona mah geus. Atuh kudu dikumahakeun ku urang, lain kudu dijejeleh, kudu diperbaiki lantaran muina dulur urang, babaturan urang, kadang guru urang, nagarana nagara urang babarengan atuh ngan asal muina daek ditoel.
nganunya nama ditualna kudu make. Cak nu di luar naon tah? Atuh sia teh ngaji di luar. Sanu nitah. Teu nyaho naon eta, pokona rahasia eta mah. Kanu di jero ngabejaan we kanu di luar. Di luar bejaan we ka mui. Emang bener kudu make ieu mui marah tampiling atuh mui. Bohongan sia gitu marah. Gelut jeung aing. Manya hasil ngaji gelut. Ayo rapi, yuk urang rapihan. RT besi salah atau tegor, RK besi salah tegor, lurah besi salah tegor. Cenah aja salah kabeh lurah mah turunkeun atuh jasian nu naekeun. Baheulana pan dibere duit jadi kuari itu bisa nurunkeun. Tah eta nu beratna kos. Duh Masya Allah sekali deui. Jadi memeh orang nyaritakeun pengurusan negara, orang nyaritakeun pengurusan tentang keluarga. Dina masalah hadona syarat anu ngurusna aya 8. Nomor kahiji nu ngurusan budak teh adalah huriyah pangkat merdeka. Mantak kamari geus dicaritakeun ku Ki Musonib wala hadanata lirokikin teu meunang ngurusan jelema nu status daroki. Kaula budak amat boro-boro ngurusan batur cacakan ngurusan dirina ge aya di bawah naungan sayyidna. Hiji. Nomor kedua kudu nu boga akal nu mentak la hadanata li majnunin nu edan teu meunang jadi pengurus rumah tangga. Syaratna kudu boga akal nu mentak nu edan nu boga status kurang akal teu meunang ngurusan budak. Nomor katiluna kudu amanah nu mentak la hadana talifasikin jelema pasek bat teu meunang uras-urus. Kudu nu amanah, kudu nu terpercaya. Lebab anu pasek moal bisa ngurusan batur cacakan ngurusan sorangan get can ecreug. Nomor kaopat kudu nu beragama Islam nu mantak la hadanata li kafirin teu meunang ngurusan itu jelema kafir ngurusan jelema muslim. Syaratna kudu beragama Islam. Nomor kalimana syarat dina pengurusan eta adalah kitu antak lual hadinah min zaujin ajnabiyyin. Lamun papisah salaki jeung pamajikan bisa ngurus ka anak sote syaratna encan nikah deui kanu sejen. Mun indungna geus nikah deui kanu sejen teu meunang ngurusan anak lantaran indungna boro-boro ngurusan anak, ngurusan salaki na ge eta can puguh bener. Sebab salaki anyar tah mah kudu diurusan, kudu dipandian luhur handap, kudu diusapan, geus teu kaburu ngurusan anak. Nomor kagenepna nu ngurusna teh ieu adalah kudu nu bisa nyusuan ka budak. Nah ieu nu ku urang kuari dek dicaritakeun. Wa in kana radian lamun aya nu diurusna eta budak leutik anu nyusuan nu nyusu. Budak anu diurusna masih keneh nyusu keneh atuh usturito antur diahu isyaratkeun kudu nyusuan atuh si indungna kanu jadi anak. Kan kuari lamun nyaritakeun nyusuan teh geus teu kalaku di lembur. Asi teh geus teu pati kalaku di pakotaan aya di palemburan ngasi. Nu mentak di kota mah atuh teu kalaku nyusuan teh lantaran geus stabil perekonomianna. Aya di lembur mah encan stabil, di lembur ge embungeun indungna nyusuan anak mun stabil mah.
lantaran can stabil perekonomian anak tetep jadi kapaksa lain dedeh jeung kanu jadi anak malah mah anak di mana indung di mana di kota mah dibikin ka bisister kadang-kadang kapanggih nage saminggu sekali gitulah di dunia karir mah tapi di Palemburan mah masih kene berjalan indung nyusuan anak sanajan lain dedeh sawareh mah lainnya sawareh mah ekonomi nabe jangan kabeli cai susu jangan kabeli susu sapi jadi disusuan kunyana gitu mantep lamun ditanya kunaon si ibu teh daek nyusuan anak besi lambeng gitu nanti padahal mah eta urusan gede jeung leutik mah watek tah kos gitu aya nu henteu nyusuan ge lambeng mah lambeng bae aya nu nyusuan bae aya itu peungkeur bapeungkeur bae sarua bae tama urusan dirina lamun tadina loba ngadahar gaji teh lambeng lamun tadina loba ngadahar bangsa nu teuas-teuas lah salak peungkeur teh kos sia mah sareuri heran aing mah kos kitu bae ge lamun aya budak diurusan ku indung nata syarat nomor ka-8 mun budakna masih kene nyusu indungna kudu nyusuan kanu jadi anak lamun geus teu daekeun nyusuan indungna teu daekeun nyusuan padahal masih kene nyusu na ieu kudu dioper teu meunang di urusan ku indungna samajan nyana indungna mudah mah mung nyusuan atuh kan terbengkalai budak teh jangan deui saha anu sok nyusuan jadi berarti dikulikeun nyusuanana cara di Arab kulikeun ta eta teh kos kitu teh supaya rapi aturan imah tangga teh supaya benar-benar budak teh ngarasa diurus kudu jadi indung supaya benar-benar budak teh ngarasa aya dina naungan indung tah eta mun budak masih keneh nyusu maka indungna disyaratkeun kudu daek nyusuan kudu nyusuan teh syarat nomor ke-7 alayakuna bi maradun daimun ulaya dai ngurusan teh gering mun diurus ku indungna ulah gering kabeneran indungna teh barang tas pepegatan jeung salakina padahal ieu indungna butuh ngurusan anak ai prak indungna setruk boro-boro ngurusan anaknya ngangkat leungeun ge teu bisa setruk eta teh teu bisa diurus ku indungna oper kan jadi bapana ka-7 nomor ka-8 alayakuna a'ma ulah aya nu ngurusan budak buta bisa raragagan ka sumur kabehan buta indungna ternyata atau ku bapana diurus bapana ge buta budak teh leutik keneh can nyahoeun jalan teh teh lamun buta teu bisa ngurusan anak nu masih keneh leutik keneh masyaallah lain 8 bahkan jumlahna teh aya kitu 12 nomor ke-10 aya kuna rasyidan kudu pinter deui endeu kumaha terurus budak lamun ieu indungna nu ngurus teu pinter artina pinter teh dina urusan imah tangga ulah obrot dina masalah ngaluarkeun danana ulah sapeh tepuguh teu garu indungna teh sok resepeun jasa meuli petasan tah ulah dititah ngurusan budak tah kos kitu tah lantaran moal bisa kaurus budak atuh jada meuli majong malulu bisa tah sapeh teh ngaran atawa diurusan ku bapana teu meunang manggih anu bahenol asal aya urang Karawang urang Subang we aduh anu beureum bibirna atuh duit lain ka anak kadinya mal beres teh ngurusan sapeh teh nu kitu ngaranna teu meunang ngurusan budak teh nomor ke-11
alayakuna mugbilan ulah aya nu ngurusan teh jelema anu sok pohoan jasa poho balulu poho asal diteuneun budak dihareup ka jero imah ai tadi anak aing di mananya budak asal diteuneun poho masyaallah teh menang nu kos kitu nomor ke-12 na nu ngurusanana ulah budak letik lantaran ieu mah urusan wilayah urusan pengurusan mah kudu anu dewasa geus kudu anu pinter dina urusan imah tanggana jeung kudu anu pinter kudu ulah budak letik kudu nu dewasa ka eta lah cara pengurusan anak lamun diurus nuturkeun aturan-aturan agama rapi ujianana budak ge ngeunaheun di urusan magrib memeh magrib dipandian ku indungna embungeun dada dipaksa setik disadangdanan budak terus magrib terus diajak salat heula tungguan atawa diasuh heula beres salat wiridan dipagahan alif bata eta pinter tanu kos kitu ngaranna indung ngurus budak teh ieu mah atuh memeh magrib boro-boro mandian budak nyanana gen teu mandi ngejebleh beges teu kaburuna naon dur magrib boro-boro mandi nyana di hareupeun TV aju anak dage atupan milu cileuh singgir rendo teu mandi terus boro-boro salat mandi ge henteu ta eta ngurusan budak model kitu moal beres sedengkeun di lembur teh hampir karitu di Lampung mah gitu teh aju tepak wari ka Bitung gitu deh itu moal beres tak ngurus budak teh mantap geus gedena tuh heula pemandangan di televisi gede saeutik memeh sakola SD geus main HP caram budak ulah main HP ulah abah ge geus korban HP itu sebenarnya emak ge korban HP sebenarnya kunaon emang emak ge ieu bobogohan deui gara-gara HP pepegatan jeung abah sia teh ieu gara-gara SMS-an mah ieu korban HP nah eta kuduna emak bisa ngadidik anu jadi budak pes insyaallah nya teh jadi lamun budakna ieu nyusuan nyusu keneh susuan ku indukna Pain kamulas nakisatun nawatul ikotsman kuatun hadonat awewe anu henteu memenuhi persyaratan nu kitu ngaranna eta awewe nakisoh syarat pengurusan teh tadi teh kudu anu Islam agamana kemudian kuari indungna kafiroh berarti statusna nakisoh kuari kumaha lamun kakurangan tersebut jadi sampurna andai kata indung anu kafir nu teu meunang urusan budak teh kuari asup Islam ta indung nu asup Islam teh kuari mah jadi sampurna nu tatadina kafir kuari jadi muslimah ta eta mah jadi kembali meunang urusan atawa syaratna tadi kudu ulah nu pasek awewe pasikoh teu meunang urusan anak tak kuari maka sampurna anana terjadi terhadap awewe anu pasikoh yakni kuari awewe tobat tina pasekna ta eta kuari meunang urusan lantaran kuari mah geus teu pasek atawa tatadina awewe teh dan dibawa ke grogol barang diimpus di grogol di opnam saminggu balik teh seserian deui normal deui kuari mah tanu tatadina teu meunang ngurusan anak kuari barang dibawa ke grogol cager berarti sampurna bisa ngurusan deui atawa tatadina awete rokikoh yakni kaula yakni amat teu meunang ngurusan anak teu meunang ngurusan boro-boro ngurusan anak dirina ge aya di bawah naungan sayyidna kuari nyana diperdekakeun ku sayyidna jadi statusna huruf merdeka sampurna berarti setelah kuari jadi awe sempurna meunang nyana ngurusan anak
awewe pepegatan jeung salakina sedengkeun boga anak leutik keneh ta eta teh diurusna teh ieu adalah ku salah sahijina mun nyusuan atuh mun nyusu keneh kabeneran indungna nyusu aya cai susuan ku indungna salila encan nikah barang indungna nikah deui teu meunang urusan budak lantaran moal kaurus eta budak sebab wari boga urusan nu leuwih gede urusanna tibatan budak leuwih gede tah urusanna tibatan budak. Tah jadi ngurusan salaki tah ayeuna mah awewe anu tadi kawin deui teh ya teu meunang ngurusan anak meunang 2 bulan meunang 2 bulan ditolak deui ku salaki nu anyar. Jadi berarti kuari mah geus ditolak statusnya sampurna kuari bisa ngurusan budak deui tuh nya cek ajengan musanipain karena main kamulat mun sampurna awewe anu aya kekurangan nu tatadinan teu meunang urusan budak aw tulikot atawa geus ditolak deui awewe anu tatadina ditikah usalaki anu anyar kuari ditolak eta habonat meunang urusan deui fa in gobatil wallahu a'lam bissawab.